Pertanyaannya, pertanyaan tauhidnya. Allah bisa ente mere langsung. Nah, itu tauhid geus alus bisa tanpa tawar-tawar. Bisa mere langsung. Nyen jelema tanpa indung tanpa bapa ge bisaeun Adam Hawa tanpa indung tanpa bapa. Tanpa bapa bisaeun Nabi Isa jeung loba deui. Nya budak kebapaan. Menciptakan manusia sempurna seperti kita pun mampu. Ada indungna ya bapana jelema merejal tina beuteung emak. Bisa. Onta Nabi Soleh jauh biji tina beutu teu berkembang biak jo ayau. Jadi jawaban tauhidnya harus spontan karena akhlak ada sikap. Allah bisa teu mere langsung, bisa wanian. Tapi pantas teu dibere langsung. Karena Allah bisa saja merubah sunnahnya dengan hak prerogatifnya. Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim ya. Tapi ratu yang jodoh, sene wae jadi tiis deket yang Allah. Laut pun terbelah, yang jodoh kejawab tak puting ieu ka diagnosa. Wow, ini penyebab keterlambatan jodoh kita kenapa tak kunjung tiba, tak kunjung hadir. Tanya, tahajudna bener. 30 hari mencari cinta di sepertiga malam. Sok cobaan tipe tinggi. Lamun tebujud, tebukti, Allah semua bisa. Tapi ada yang Allah tidak bisa. Allah tidak bisa bohong. Innaka la tukhliful mi'ad, innallaha wa'dal haq. Lamun urang geus 30 poe tahajud 11 rakaat 4-4 tilu Manchester United tiap peuting. Minta jodoh tuluy teu diijabah tah ceuli tah. Tah ceuli. Manjada wajada, bersungguh-sungguh pasti berhasil, maka wajah, aduh, kesungguhannya ini. Saya sering bahas hijrah di YouTube yang sepabalatak, bab hijrah, saya pengen beda malam ini temanya muhasabah. Rek kieu wae hirup teh. Kui ka mana gaya? Kui orang bener hirup. Luruskan niat, perbaiki ikhtiar. Min kali min sama dengan plus. Mun niat jahat, cara jahat, bener eta teh penjahat, penjara ka dituna. Nu geus kawin ge ngarengko. Urang make rumusna plus kali plus sama dengan plus. Niatnya bener karena Allah. Caranya cara Rasulullah. Karena yang paham ayat dalam Al-Quran. Yang paling paham ayat dalam Al-Quran itu Rasul. Dia tong ngacapruk menafsirkan ayat teh. Saya pikir, saya kira boleh-boleh saja. Kan riweuh. Jadina jieu, jaringan iblis lieur. Ngaluarkeun fatwa sangeunahna. Anu dongeng ieu teh ningan rek kurban teu boga duit. Ikhtiar we. Ulin ka kebon. Alah, di kebon manggih tambang, di dudut aya domaan. Alah. Bawa we ka imah. Ari akang cenah. Ieu doma ti mana? Teu neangan doma, akang mah manggih tambang aya domaan. Pencit, ondang si ustad, urang dahar jeung si ustad. Hayang ngajamu si ustad geus pencit. Ustad makan api, mun dahar tatanya heula. Tumben menang doma ti mana? Jadi kieu Ustad asbabul kurunyungna mah cenah. Saya teh yang ngajamu ustad duit teu boga ulin we neangan suung tadi mah kadon manggih takmang cenah. Di dulu aya domaan yang geus we. Urang mah moal ngada domana mah. Subhat teu jelas. Tambangna we cu urang teh. Monya ustad sayur tambang. Caina we caina. Caina ti mana? Caina mah ti sumur aslina teh. Eta bumbuna bumbu gulai urut kurban kemarin. Caina we caina. Ngomong ka ustad ikram nya. Tinu caina teh, menta caina jeung pancina diangkatna teh. Lagrag jeung dagingna kejelig. Caing teh bieu lagragna dihaja teh. Henteu teh dihaja mah teu dosa. Dari Islam saya seleket ya. Minyak ayam cap babi, minyak babi cap ayam gitu. Nu jentre we, nu jentre minyak babi cap babi, minyak ayam cap ayam tong samar ta subhat nu kitu teh. Awas hijrahna subhat. Teu jelas. Ukur jadi tulisan we, my hijrah, my adventure, hijrah na baju, tapi kalakuan ngalantur. Subuh, tunuh, duhur ripuh, asar hoream, magrib pabeulik jeung dunia terbalik. Isya hareudang tahajud pagujud jeung selimut ngaku pemuda hijrah pret. Kasih saeutik ku bikang baeud frustasi.
Hijrah itu tanjakan. Fakkur raqabah, nanjak gitu. Maka kalau niatnya tidak karena Allah, tidak lillah, dia akan lelah. Bu, budaknya dibekam heula, Bu. Sok pasihan memem dipengker. Ngaranna ge budak atuh. Sok. Hoyong naon? Pengen apa, Dek? Tuh kan. Boleh tidak menangis, boleh? Sok, memem heula. Ya, karek ngomong hijrah mah loba gogoda. Lamun urang nyen pare, melak pare, pasti jadi jukut. Mun urang nyen hade, pasti timbul butut. Siap nggak dengan ujiannya? Disengsirikeun, kamu urut bawang mah. Urang, aduh, dapat hidayah, alhamdulillah. Era rek ke masjid teh, tapi da sieun maot wudu. Tato rimil pas ke masjid kumaha? Anjing edan. Taubat anjing. Tato, taubat tota yeuh. Kan teungeul tong. Entong. Ta eta siap teu dengan cacian, makian, hinaan, malah diasingkan. Saya terasingnya lama dari komunitas. Saya anjing tong ngaji wae lieur maneh mah. Ngajabro juga ustad. Jadi ustad, ulah nyeri hatean. Aslina ke masjid, make kopiah, ka mana lurah cenah ka aing teh. Make gamis disebut budak penek memakai baju pamajikan. Ka mana karung lempang cenah ka aing. Tambul tong, entong. Matak hijrah teh kudu make ilmu. Anu pertama hijrah sah. Rasul. Yang barudak Bandung kaget. Lempeng teh nanya teh. Sad, ai ponder pemuda hijrah saha? Jawaban urang mah originalnya Rasulullah gebeg. Nah jika nu reuwas sugan teh Ustaz Epi cenah sia. Urang hijrah nuturkeun Rasul lain nuturkeun pemuda hijrah. Masa ngaku-ngaku hijrah menang urang hijrah. Lah hijrah tah ba'dal fathi. Pertama hijrah tuh Rasul. Ini hijrah nu bener mah nu ngikuti tak entang geus tong ya mah hijrah nuturkeun gayana Ustaz Epi dikarupluk kabeh. Aliran koploknya. Loba kan nu ngirim foto Ustaz Epi KW. Teu naon sih kan? Mun teu nyaho tong nyanyahoanan. Nah itu jadi aliran anyar di Bandung teh koploknya. Epi iya. Dah yang terkenal mah gampang karinyan sensasi aslina. Sok azikra wanita hayang pirambung. Kan bahasa sabiwir hiji teh jadi keren aya nama istilah sabiwir hiji teh jadi viral. Sabiwir hiji jadi viral. Urang jadi sabiwir hiji Ustaz Hongguan. Di Kuningan mah orang terkenalna Ustaz Hongguan karena nu ngawinkeun Hongguan jeung Monde. Nu ngaliharikeun nisin. Nu saksian ku bibi-bibina susu sapnona. Sabiwir hiji lamun ngadu bibir ngaranna komen. Lamun teu boga bibir no komen. Lamun ngarewas bibir DM. Nya nge-DM, japri jalur pribadi. Sok hayang viral mah gampang, ieu barudak ngora juara. Nyieun we aliran anyar, bebas lah ngaranna mah. Saha nabina nu rek diangkat. Terus salatna bedakeun saeutik takbiratul ihramna. Allah. Tong loba ngarubah sakit tuh pasti kadari ieu TV. Aliran. Teu era mah. Modalna hiji kandel kulit banget. Nah ieu teh hijrah teh jadi kieu ieu teh. Dikarupluk. Narulisan kaos. Lain eta hijrah mamang. Jihadun wa niyatun. Karena paham kita mau pulang kemana. Terus harus bawa apa? Maka wa ma umiru ila ya'budullah mukhlishin lahudin, sing ikhlas, sing khalis, sing bersih, sing murni. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil komunitas. Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Jadi lelah itu karena tidak lillah, ria, anas, ria, caption, update status, berfoto. Nyari awaknya, untuk di fotonya. Nyari awaknya. Saya gunakan sih di foto teh nunjuk wae curug lain ditang ngorong. Balik ka Allah nu hiji, rek kitu wae. Gambarna ya. Tong dagang cepean. Mengingatkan rek kitu wae teh singkatan rencanakan kehidupan. Kana kuatkan ina iman tena takwa una uhwa wae walau alam ya. Tanya kan maut nama. Bertaubatlah, maka hijrah adalah pertaubatan. Sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita, benar? Setiap orang bisa beli jam, tapi nggak bisa beli waktu. Injury time. Dokter Oz maut. Padahal betah kene si Olga bahasa yang cager ke mana berobatna? Yang kana ditu we Ijroil. Ijroil Jakarta nelpon. Tah si Olga kadinya tah. Maot angger di Singapura ge. Wala yastakdimuna wala yastakhirun. Tidak bisa dimundurkan karena tidak ingin, tidak bisa dimajukan karena frustasi. Kematian mah. Yang jadi masalah bukan kematiannya. Bekal apa? Tah hijrah teh jadi bekal kematian. Maka Umar tidak pernah oleh Allah dilihat masa laluna. Padahal baong, renjul, baragajul, borongongong, buraong, parah Umar. Budak wae, budak sorangan wae di ruang. Edan teh. Preman macam apa ini? Geus lah ieu mah preman geledegan atuh. Sieun mun ningali Umar setan wae sieuneun ku Umar mah. Jika Ustaz Epi juga Umar bin Khattab, Ustaz digoda setan. Lain sieunun tapi na hidang siapa mah tadi godage. Lebar tanah gak ngagoda si eta mah. Si eta teh guru urang cek setan teh. Kadang urang ngagoda aku si eta. Kan aya pagawean nu dibenci Allah dibenci setan nyawa teh merkosa anak setan. Goblok cek setan teh anak aing wae diperkosa. Tak saya mah geus tara rukyah-rukyahan lah. Ngusir setan mah mun ku ta'ud geus teu metu, geus we doa baca doa makan. Allahumma barik lana. Setan ngabecir goblok rek ngadar aing. Hijrah itu niat, dua ilmu, wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan mengikuti perkara tanpa ilmu. Inna sam'a wal absara wal afidah. Karena anhu mas'ulah, semua akan diminta pertanggungjawaban. Ditanya niatan naon dia? Cari ukti-ukti. Ngomong we teu kudu hijrah, hayang nu mana? Ditolak we ngomong di kayu papa emangnya 100 kali menyatakan ke perempuan tidak ada yang menerima satupun, ya minimal ngait lah nini. Tapi kan ini Karlina. So, ya nanti Allah kasih bonus. Maka bisa hijrah tidak istiqomah. Hijrah tanpa kajian nggak bisa. Ujian berikutnya setelah hijrah adalah menambahkan ilmu. Maka Bandung juara BLK, Bandung Lautan Kajian. Daerah luar mengundang. Jadi ternyata Bandung tuh kota inspiring. Maka hari gini nggak ke masjid, nggak kekinian, kekunoan. Kamana wae atuh batur mah geus rek balik. Yeuh dimaksiat keneh. Capek deh. Nu paur maot keur maksiat. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhir. Hati-hati dengan ngorong. Bising maot keur ngorong. Menikah perembeun teh aing ngorong teh. Lempeng we dipake wirid heula. Ai kanu tasbih geuleuh ai korong dijieun tasbih. Subhanallah, muruluk saware. Jeung sajorok-jorokna jelema nu sok ngorong, nyimpen korong mah tertib, apik, mun teu di kolong kursi.
Pasti di kolong meja. Ngaku. Tong ngabohong di masjid. Eta mah can ekstrim. Nu hadir di desa. Nu teu pernah busiat. Nu tarik seurina. Batur sararea. Nya bareng kabeh ge pernah. Nya hitut diikuti ku babaturanna pernah. Eta teh aya hiji bab al-hituti ma'a bukurihi. Hitut jeung bukuna. Fa'in atadhabun rek amarana ieu hijrah. Kudu hijrah mah wajib kudu lain lifestyle, lain pedah keur usum, jangan seasonable. Jangan terbatas ruang dan waktu. Multi level marketing, ajak yang lain. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kampanyekeun rek itu wae mang hirup teh buru ka masjid. Kullu man alihafan kabeh rek binasa mang. Raja-raja mati, rakyat biasa mati, hidup sementara, akhirat selamanya. Raja-raja mati, orang miskin mati, rakyat biasa mati, mati. Jamaah mati, Ustadz Epi dorakan. Kerceramah di tah maot. Sopan. KBG hayang asup surga mah hayang, nu mumul mah initna. Bener tuh? Sok, mau masuk surga mau? Initna ayeuna teu daek teu. Tuh Cileupungna teh Ustad heula cenah. Oplok tuh. 2 kali tah urang titah paeh. Tapi kan mistis. Kematian itu misterinya 3. Tempat, waktu, dan sebab. Secara waktu. Bisa saja Anda duluan, saya belakangan. Atau terbalik, saya belakangan, Anda duluan. Wallahu alam. Secara sebab, naon we penyebab nama? Jelema keur moyan, jebret maot. Kata brak kereta da maot, moyanan area kareta. Make headset dikupluk, teu kadenge kareta ngaliwat. Tapi kamari ngaliwat ke kira condong bong nu maboknya. Ngoron perhatikeun ngoronang lila aya 15 menit. Jelema ieu ngoronang na luhur ya. Ngoronang. Kunaon ditanya di urang teh ara teu jeung yang nanya. Mana lieur ngoronang narea? Bapak aing ditah menerkeun kenteng. Tarajena panyangkeun. Mabok. Kan nu mabok mah ngacapruk mang. Mabok bareng ka pakaleng-kaleng mana bro balik kelah tong ka balik. Itu naon bulan panon poe. Atuh we akeu mah bulan goblok maneh traktir ku aing panon poe. Bulan goblok panon poe kana maneh adon ribut kan mabokna ke bareng mah nya atuh ribut gara-gara panon poe. Geus bro tanyakeun tuh aya jelema puguhkeun eta teh panon poe bulan. Tanyakeun kan malewat Kang mode naros ya panon poe bulan duka abdina ge engal cenah dieu. Berarti kampung mabok eta. Kahirupan teh jiga kitu. Rek maksiat kabeh budak ngora cik atuh teu kudu kabeh kata Nabi mah la yutraku kullu mun teu bisa kabeh saware. Islam tidak perlu kita. Dakwah tidak perlu kita. Yang perlu Islam. Yang perlu kita dakwah dan Islam. Ambil bagian daripada dakwah dan Islam. Baik orang mah disengseurekeun ge jadi ustad we. Aslina baheula mah dipoyokan. Ayeuna mah wah viral atuh sanu teh yang dipoto jeung urang. Kadang saya mah sok salut ka diri sorangan saya mah. Nepi ka terkenal gitu. Saya mah tong boro di luar di imah we terkenal si mamah wabu. Si bapak akrab. Adik-adik warauheun jeung urang teh lanceukna terkenal kan? Kadang saya sok salut ka diri sorangan. Nah jadi kieu. Tapi resikona teu ngeunah. Urang geus teu bisa leulempangan sorangan, kamoal ka ditu keur mah teu boga duit teh. Sekali dahar di tempat umum geus didudukuy, kan serba salah urang mah. Style jadi masalah. Make gamis disebut karung lempang. Di kopiah disebut lurah. Make kotak-kotak disebut ahoker. Terus orang kudu make baju renang muslim.
Terus orang kudu make naon? Di sarung disebut burut. Ganti kupluk. Karena disebut make kupluk, disebut tukang pila. Disebut tukang kabel. Ganti kuplukna kudu dukui. Rame deh. Gaan dirip. Aing serba salah. Dibuka kupluk, riweuh. Ustaz Ebi juga Afgannya. Sampai saya beban nanya kasih mama curhat, "Ma, Epi banget ya kunaon sih man? Iya jadi fitnah gini, ini yang dipoto, itu yang dipoto." Geus cicing, mana memang ganteng ti janin kene. Ganteng permanen geus hese dieditna geus. Sing ikhlas, sing sabar, sing tawakal. Mun Epi capek make cadar we. Udah BIP. Ustaz Evi ya? Ya, teteh dari mana? Aku suka ikut kajian, soal foto. Udah ya? Ustaz teman saya mau lagi ngidam, so. Sanggup nepi ka beukah. Ganti ku spaghetti jika cacing kalung garede. Tunggu aing dahar di kolong. Di mana ngeunahna coba? Everything is ujian. KWG ujian. Maka bahagia bukan di terkenal, di viral, bahagia bukan di uang, money is not everything. Uang bukan segalanya, tapi but no money everything is nothing sih. Itu bukan duit lir oge. Cantik ganteng bukan faktor kebahagiaan. Kamu mun teu geulis teu ganteng. Air cantik ganteng kan relatif. Nu mutlak nu goreng mah. Ya, jadi ya hijrah itu naon sih? Hijrah kuy. Yuk, kemana? Makanya duduk kuy mana? Duduk kuy. Diam hijrah itu. Dalam satu frekuensi, satu resonansi. One Finger Tauhid Movement. Tujuannya bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati besok, itulah jalan hidup. Karena yang syahid di jalan Allah, mereka tidak mati. Allah tempatkan di tempat yang paling mulia yang kalian tidak tahu mereka seperti apa kehidupannya. Maka jangan sia-siakan akhir hidup. Dua pilihannya, su'ul khatimah, husnul bingkai. Maka saya kampanyekan ngabarudak yang motor, wudu mang wudu. Miracle of wudu, teu kudu ka sepa jeung sauna. Istri saya kemarin pulang dari sauna, beungeutna sepa, duitna tinggalin ditahan satpam. Pucet sepa. Ku wudu memang inner beauty, aura kasbon lah, nya minimal teh aura kasih gitu. Wudu. Apa fadilahnya wafat dalam keadaan wudu? Syahid. Dek mah hijrah mah nu laletik we atuh. Mah hijrah langsung jadi ustad, jadi ulama ngaluarkeun fatwa musyrik haram, musik haram, wudu haram, isbah haram. Aduh keula tong wakadinya atulah. Akhlak we benerkeun heula. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Setuju? Hijrah itu menjadi pelopor, bukan jadi pelapor. Hijrah itu menyayangi, bukan menyaingi. Ya, jangan sering menyatakan, tapi tidak ada kemampuan untuk menyatukan. Friend. Sering menanggalkan, menjanjikan tanggal, tapi kemudian meninggalkan, itu menyakitkan. Cinta itu berani menyatakan, berani menyatukan. Jadi hijrah itu cinta. Cinta ke Allah, menyatukan kita dengan aturan Allah. Sehingga Allah berikan keberkahan, barokallah. Kenapa Muhammad masih saja disebut namanya sampai hari ini? Karena subutul khair. Tetap kebaikan dari hijrahnya. Madinah jadi seperti ini. Seperti hari ini. Umar bin Khattab dikuburnya dekat Rasulullah. Allah tidak pernah melihat masa lalu. Yang Allah lihat pertaubatan. Juara. Maka geus we nunggeus mah. Hijrah mah moving on lah. Itulah sederhana nama. Move on. Dari zona lama. Out of the zona. Out of the box. Selamat tinggal masa lalu. Lagu 5 minute baulan dengan selamat tinggal masa lalu, aku kan melangkah, maafkanlah segala yang pernah kulakukan padamu. Kullu ibnu Adam khotoun, setiap manusia tidak ada yang steril dari dosa. Semua punya masa lalu, semua punya sesemplekan, semua punya pepotongan, semua punya mantan, benar nggak? Dear mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau kemarin aku haram jadah, dengan hijrah aku ada di atas sajadah.
Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan. Kalau kemarin aku judi, sekarang aku ngaji. Kalau kemarin aku fanatik karena maksiat, kalau sekarang aku fanatik karena agama. Tapi temanku masih di diskotik tadi calahna. Kalau dulu kemarin aku konvensional, siapapun ahwat yang memikat, nges, bere coklat. Sehingga dia kelepek-kelepek ingin akad. Nya, sekarang tidak. Siapapun ahwat yang memikat, asal jangan lebih dari 4, tak kuberi dia coklat. Tapi kuberi dia seperangkat alat sholat. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi babuku. Setia Novanto. Rek setia tapi terbuka panto. Jadi rek balik nabrang tiang listrik. Rupa-rupanya di dunia wae riweuh nutup pugung. Yuk hijrah yuk ame puguh yuk. Maka kata Nabi, patu hajiru berhijrah sebelum dihijrahkan. Why? Karena hari ini kita di atas tanah, besok dipaksa dihijrahkan ke jero tanah. Rek itu wae emang. Hari ini di punggung bumi, besok dihijrahkan ke perut bumi. Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, jeruk, buah, segala rupa. Besok jadi makanan perut bumi, terpercaya maut wae ayeuna. Ayeuna aku perawatan isukan maku cacing bilatung. Saya lihat di YouTube 1 hari dikubur. Reaksi pertama dikubur. Datang iya binatang bilatung tanah. Sendiri tak ada yang menemani. Nu tadina loba baladna, loba followerna dirinya mah maturan. Itu masuk ke fenomena itu biar ada stimulus untuk istiqomah dalam hijrah. Ya, mati itu menakutkan, tapi tidak harus takut. Kalau kitanya baik mah ditemani dikubur ge bisa panggih kieu dalam satu hadis mah. Misalnya kita wafat, pernah ada yang satu pengajian, ya Allah, dia udah wafat belum? Udah, dina daftar wafat, cik di belah mana bisa ngobrol. Bisa ngobrol. Ada nikmat kubur. Nu bahaya mah orang menang siksa kubur min adabil qabri. Nantilah cerita itu mah temana khusus tentang hidup setelah mati. Ya. Lalu kemudian kendaraan kita hari ini berbeda. Besok mah sama mang keranda. Itu pun bekas orang, benar nggak? Baju kita sekarang berbeda. Besok mah sama kafan. Dan semua sudah ada jatahnya. Di masjid dia pasti nge saya jatahnya rek make teh lah sok bae ridho. Kapling kita sama 2x1. Kita hari ini di atas papan tidur, besok papan meniduri kita. Jadi rek kitu wae. Kuy hijrah. Nah, ada pernyataan, ada pertanyaan. Biar berkembang masalah hijrah udah sering tinggal lihat na YouTube. Ustaz Depi bercerita tentang hijrah, Ustaz Hanan. Sok lah, daya tak kene. Cuman tindak lanjutnya mau seperti apa, mau dikemas seperti apa. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Bolehlah 3 penanya. Silakan MC. Sok, kalau ada yang mau nanya, fasilitasi. Teteh, badai naros, badai ditarosan. Sok, yang mana? Itu yang ujung. Berdiri, ya. Tarikan, disangguan ngomong. Dari mana Kang? Tak kenal mah kata Aruf. Aslina kaciri. Kalau ditanya dari mana, saya jawabnya tahu dari tadi. Ya, yuk mau nanya apa? Keinginan hijrah. Jariah kebaikan. Poinnya tetap dapat. Padahal baturanna bawang nanti ku urang, karena orang ngehijrah itu bawang kene. Apakah poinnya masih ditransfer gitu ya?
Saya ngobrol sama Handi Boni tentang pengalaman experience is the best teacher. Pengalaman tuh guru utama, tapi guru terbodoh ngasih taunya terakhir. Saya ketemu Boni setahun yang lalu lah, Handi Boni. Ternyata kan founderna ateis untuk kalangan anak muda. Sampai beberapa orang yang murtad gara-gara ngobrol dengan si Boni. Pas ka urang dengar cadas. Orang pernah murtad di heula. Dilarang memurtadkan sesama setan teh. Pertanyaannya ieu ka si Boni, Bon rek kitu wae. Urang maca filsafat. Ngobrol lah bari ngopi. Hanya hidayah berpihak. Tugas kamu adalah mengembalikan orang yang kamu murtadkan. Tapi Boni mantuan ayeuna. Balik ke atbi'is sayyi'ah bil hasanah dengan kapasitas yang kita mampu. Siga mau duit tina dompet nu teu wawuh. Geus tobat aduh kamanakeun mulangkeun nya kitu nya. Itu kan urusan hak adami eta mah kudu menang maaf ti si yang dicurinya. Di tangan geus nya geus ikhtiarna abuskeun kana kenceleng masjid geus diabuskeun main mau dompet urang nya bayar deui we. Jadi disederhanakan yasir wala tu'asir atbi'is sayyi'ah bil hasanah. Maka berpikir tuntas disebabkan berwawasan luas. Aya hadisna man sanna sunnatan hasanatan. Kenapa saya optimis berdakwah? Karena sejumlah orang yang datang lalu berubah dengan wasilah dakwah saya misalkan, sejumlah itu pahalanya. Otak jeung Ustaz Epi mah tong riweuh amplop amalkeun we hasil ngajina, sami'na wa ata'na, sami'na wa asoina atau sami'na wa hum la yasmaun. Didenge tuluy ditaat, didenge tapi teu ditaat, pura-pura teu ngadenge. Kan pilihan eta mah. Maka saya tertarik untuk apa? Kegiatan seperti ini mengkifarati dosa lila. Ayat hadis atbi'is sayyi'ah bil hasanah. Sudah yang lalu biarlah berlalu, hapuskan dengan kebaikanmu yang baru. Kata Ustaz nu bawong ku urang doakeun sing menang hidayah. Transfer we doa-doa terbaik karena amal terikhlas itu adalah mendoakan orang yang tidak tahu dia kita doakan. Karena kan sudah terjadi. Tapi bari didakwahi datangi bray, hampura. Urang baheula nu ngajak maneh bawong. Hampura eta teh salah. Aslina urang enak kaharti terangkeun bari ngobrol. Biasanya beberapa persen itu nurut. Bro, mau motoran orang anger, mau mobilan orang anger, adventure orang anger. Tapi make salat bro ayeuna mah. Nabal kudu salat. Hari mana? Monyet wae salat ayeuna mah. Mah teh era ku monyet entong heureuy oge sih. Mulai ada sentuhan-sentuhan. Maka hijrah adalah dakwah setelah bertaubat. Kuntum khairu ummah. Sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, keluarkan siapapun manusia dari zona kegelapan. Dan bukan tugas ustadz itu. Nah, bagaimana dengan masa lalu? Sudah bertaubat saja. Tapi selama kuota usia diberikan, datangi lagi teman-teman yang dulu kita ajak nakal untuk kembali mengikut sama kita. Mun baheula aing traktir maneh karaokean, ka diskotik, ku aing traktir ayeuna kenceleng jumaahan ku aing traktir. 100.000 cobaan ewang tah. Ya Allah ya 10 urangeun. Artinya dibawa ngaji teu boga ongkos, diongkosan ku urang. Kudu wani atuh. Mun baheula Epi wani paeh keur teu bener, jadi mafia. Serokari sama. Tapi ayeuna kudu wani paeh keur bener. Dirubah saja paradigmanya ya. Selamat menikmati perjalanan ninja. Berat tapi asik. Slowly but sure. Ninja Hattori kalau memang jika teuing ngambang. Balem bawa kalem, cicing, baledog, hancur bau syarat. Next, right? Sok, akhwat, ikhwan. Sok, ikhwan tenan. Sidik didinya sidik. Terus kumaha dik aya naon? Kumaha carana ngaluruskeun niat terus? Oke. Saeutik tapi nyiwit. Eta unggul dik. Nya kitu we. Kumaha carana ngaluruskeun niat? Nya niatna keur naon? Niat mah kabagi dua. Karena Allah, karena oleh. Mun karena Allah, eueuh kepentingan. Inna sholati teh mun karena oleh, ria teh Allah enggak suka diselingkuhi. Perempuan suka nggak diselingkuhi? Komo Allah. Perempuan aja nggak suka, apalagi Allah. Ini niatnya sok campur. Contoh, hese lurus niatnya ke sholat. Niat nu standar weh.
Karena Allah ikhlas, karena nu apana eta. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wa abda Allah. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai waladolin. Aya nu masbuk. Ini metoha ya. Langsung eta niat jadi belok rek maca Anas jadi Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Eta teh fenomenal mang. Hayang lurus niatnya lain pagawean enteng. Mantap saya katakan sedikit tapi nyiwit, deet tapi ngepret. Pagawean berlindung kepada Allah. Maka ada satu kaul kunaon rek salate usoli heula berat kan luruskeun niatnya. Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yahsya. Rasulullah nyalindung, aku berlindung dari kalbu yang tidak pernah khusyuk. Disebabkan min ilmil la yanfa, ilmunya kurang bermanfaat. Banyak info-info yang enggak penting. Maka mun ke salat, nah saya khusyuk. Tina niat nu teu lurus. Masuk setan, urkur kadza wa kadza. Ingat ini, ingat itu. Ini pertanyaan berat. Bagaimana meluruskan niat? Kudu yakin ieu ibadah teh parentah Allah. Wa bidzalika umir tu wa ana minal muslimin. Karena saya Islam, kewajiban saya menjalankan perintah Allah. Urusan anu ningali jeung nu henteu urusan di luar. Jadi lillah tidak lelah gitu. Jadi kuatkan ilmunya Kang Sidik biar niatnya selalu lurus. Oke, akhwat satu. Ada di atas mau nanya? Akhwat mah yang di tarosan. Sok hiji. Dari akhwat perwakilan. Kalau tidak ada sudah ikhwan nih yang berkacamata. Salam dari mana Kang? Dari Binong. Saya verifikasi DM teh ribuan, kadang ada keterangan tolak izinkan. Lieur lobana akhwat nih. Jadi sok kepo jadi ningalian akhwatna we. Jujur aja banyak jadi mau aya kesempatan dibuka nu kabukana we. Terus saya katakan jadwal udah penuh. Terus mau nanya mending kieu papanggih mun di DM hoream ngetik jempol urang bareuh. Terus tulisan urangna goreng. Sok kumaha rek nanya naon? Indra keenam, orang tua punya indra keenam. Yang katanya. Sok tenan naon. Da umur mah teu apal sok. Sok lepaskeun. Oh ame harampang la ilah. Harunya budak keneh. Sok kumaha mang? Cekolot teh. Oh jadi Anda dekat sama seorang, lalu orang tuanya punya indra keenam, lalu memprediksi Anda, tong kasih lah, saya minta tuh balik agak mana gitu. Urang bener wae. Kadang saya mah sok salut ke diri sorangan. Terus apa yang Anda rasakan hari ini? Bagian mana yang terasa sakitnya? Anda ragu, kata Nabi nu aman jawaban nama. Dak mayuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang merugikanmu, datangi yang lebih pasti. Solusinya, rek kawin jeung kolotna, rek kawin jeung anakna. Jawab dari jumahan. Tentukan sikapmu sekarang. Take me out Indonesia. Bogoh ka anakna, bogoh ka kolotna. Eta mah bahasa lain kolot nu teu panuju, melang, khawatir. Urang yakin mah tambul we tong disangguan. Gaspol. Da urang mau kawin jeung indung maneh, tapi tetap harus birrul walidain. Si mama karesepna naon pelajari eta. Sekali deui. Urang mah menegdreg, mangprang, ceket, oli samping eueuh. Kurang rurujakan biasana mah. Maka kata Nabi,
Kalau suka anaknya, dekati ibunya. Luluh lantakan heula indungna. Kan saya trikna gitu. Make ke sunnah Rasul. Mun sok kayak jelema, luluh lantahkeun komo anakna soleha mah. Kemarin saya di Kuningan keren tuh. Ustad geus boga istri can. Kacirina enggeus, nya enggeus. Maksudlah, Ustad aya minat teu buka cabang. Aslina si Wiki tuh nyaksian, keur bari makan, ibu boga anak parawan, bayar we ku Ar-Rahman. Ke bu, cete istihoroh heula. Berat. Terus kudu ngomong, entong ria. Ya, project silent. Tah, indungna geus beunang hatena mah anakna ge dibikeun. Indungna lah, komo indungna janda mah. Moal aya persoalan nu bieu teh kawin heula jeung indungna. Jadi beli satu dapat dua. Imang masalah feel. Mungkin Anda kurang ikrom ke orang tuanya, kurang rurujakan. Kalau kita baik ke orang tua nama, kan pelet mistik mah magic geus teu payu, pelet Jepang. Mau Pajero, nya mau BMW becamang mawana. Nya, sing alus, sing hormat ka kolot. Saya jujur, kayak menaya kesempatannya, Steani istri saya tanya, saya nggak langsung disetujui 2 tahun di baheudana. Tapi kan frustasi dilawan ku prestasi. Urang na sing soleh. Di baheudana ge datang naon ka hayang bapak pangbelikeun. Sampai pas anak pertama lahir, saya jadi menantu paling famous. Nya nu lahir teh saya mah gareulis atuh. Da bapana ge kasep. Alhamdulillah saya boga anak teu garagal. Nu hiji jiga Uzbek, nu hiji jiga Pakistan, nu hiji eta geulis kieu. Ningali indungna geulisnya. Neng, salut aku mah punya istri kayak kamu. Jadi cetak. Yang pertama kan namanya Syakilatus Salimah. Cetakan yang baik. Perempuan itu cetakan. Syakilatus Salimah yang bilang. Dan pertama si kakak ngaranna Syakilatus Salimah. Keren. Hafid Quran. Ranking. Salut aku mah ka ibuna. Neng boleh nggak aku salut? Nah, harus satu. Hayang boga deui hiji nu jiga kamu. Apa? Jadi saya belum punya anak laki-laki, tapi ku Allah dibere barudak nu sakieu loba. Jadi teu kudu nyieun. Nya geus ya. Da kalian teh barudak urang nya. PGA barudak Gusti Allah. Ya. Sudahlah itu saja, saya belum istirahat dari pagi dan nanti ada subuh akbar bagi yang wilayah Jungberung. Nanti ada tema pagi keren berbisnis dengan Allah. Stay jam 3:30 lah sudah di tempat biar bisa witir dulu 3 rakaat di Nurul Masyriq Ujung Berung Indah. Nanti kita akan subuh berjamaah dan besoknya hari Sabtu isu kan Sabtu banyak. Hari Minggu pagi di Batu Nunggal nih sama duet Epi Edwin. Jadi di Baitur Rahman. Somea, salat memang ngeunah judulna. Subuh juga. Kita akan terus bentuk alarm biologis bagaimana kita menjadi cowok-cowok yang juara dengan berani menyatakan diri the real man go to Moscow terlebih di waktu subuh. My subuh, my adventure. Ya, karena perjalanan terberat, terpanjang, ternanjak, terjauh, teroffroad itu ke masjid waktu subuh. Maka buktikan kelelakian kita. Bagi yang dekat wilayahnya nanti saya ada subuh berjamaah bersama NMAC Community yang punya Mac ngumpul biasanya mah subuh-subuh ngopi lah sebelum azannya. Nah, hari Minggunya pagi di insyaallah di Baitur Rahman. Yuk merapat yuk. Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, hijrahlah sebelum dihijrahkan. Bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Biar hijrah kita istiqomah, ada satu doa untuk mengikat hijrah kita supaya kita istiqomah. Allahumma nawir qulubana. Ya Allah, cahayai hati setiap kami. Binuri, dengan cahaya hidayatika, petunjukmu, kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri, dengan cahaya samsika, mataharimu, abadan-abadan, selama-lamanya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati,
Sabit qulubana, tetapkan hati setiap kami. Ala dinika, istiqomah di atas agamamu. Ya musyarrifal qulub, wahai zat yang membulak-balik hati. Sarrif qulubana, tetapkan hati kami. Ala ta'atika, istiqomah dalam taat kepadamu. Allahumma, ya Allah, inni, aku, as'aluka, memohon kepadamu, bihusnil khotimah, akhir yang baik. Wa na'udzubika, dan kami bermohon berlindung kepadamu, min su'il khatimah, akhir yang berlindung dari akhir yang tidak baik. Allahumma, ya Allah, amitna, wafatkan setiap kami syuhada, dalam kesyahidan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, kalau mau tidur wudu dulu, silakan salat witir dulu 3 rakaat. Bisa jadi malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Ya, maka tidur dalam keadaan wudu adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.